ngacu karena data di antawisna ti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia sareng oge ti WR Sosial, wirehna pengguna internet di Indonesia teh sanes 100% deui. Janten penetrasina teh atos di atas 100%. Nah tiasa kitu karena nuku urang uningan sadayana seueur di antawisna anu sabumi teh anu gaduh gawai atau gadget anu tersambung ke internet kan langkung ti saorang atau saorangnya langkung ti satu gawai gitu nya. Janten anjeunna nganggo smartphone ongkoh oge nganggo tablet ditambah oge nganggo PC gitu tah. Janten penetrasi internet teh tos langkung-langkung panginten kaperyogianna teh langkung-langkung ti tuangeun katawisna teh nya. Bahkan salah sahiji provider internet teh namina sampai oksigen. Nah, kumargi pengen terus sama sekali tetiasa urang teh tebih tina internet. Nah ku kituna ku data-data anu tadi ku abdi dipertelakeun ti abdi di Kominfo di WR Sosial, panginten aplikasi internet teh ayeuna janten langkung efektif efisien kanggo proses pembelajaran utamina dina basa Sunda pangintennya. Teras ieu teh nyaeta pareng jeung kahoyong anu didugikeun ku Pun Bojo. Saur teh prayogi aplikasi nu tiasa ngabantosan Pun Bojo kanggo ngerjakeun PR basa Sunda putra abdi nu bungsu gitu tah. Nah janten saur abdi mah ieu teh memang aplikasi nu moal tiasa di engke-engke